Jam, jam. Woi, diolah. Dua juragan. Yuk, ya siap. Katakan juragan. Gila mana? Yuk, ayo ngobrol. Aya naon juragan? Sinarian ka dieu. Iya, cepnya. Juragan teh mata ka dieu. Mun Aya bejat si Juret. Mana teh teu bener cenah gawena geus 2 kali. Buka hiji. Mana teh kadon sare. Kaduana kadon murep. Cet teh pan digawekeun teh ku juragan si bener. Tah beuki kituan gawe teh maneh. Yeuh, cep dingikeun nya. Batur mah harayangeun gawe teh. Ngelaannya gawe papanasan, oh naon kitu. Kahujanan hese yang gawe teh ayeuna maning boga gawe disia-siakeun ieu. Sing bener cep boga pagawean teh. iya juragan. Lakonan tak urus sawah teh sing bener. Iya juragan. Da meureun eta teh jang maneh-maneh keneh meureun. Boga pengalaman. Yeuh aya kieu cepnya. Oke mah maneh gawe sing bener ulah kitu deui. Mun siap juragan. Ya, Mun siap juragan. mun maneh kitu-kitu deui, oyahna kurang dikaluarkeun mah dipecat. Ingat juragan. Mata kan sing bener gawena nya. Mun siap juragan. Kita mau urusan deui jeung si Juret nya. Mun siap juragan. Ayeuna mah da juragan moal lila di dieu teh ngasih ukur rek mamatakeun maneh kumpul. Mun Anu si bejaan si Juret teh asup keneh. iya juragan. Paling kumaha ku juragan mah nya ngan eta peupeujeuh ka maneh. Gawean sing bener sawah ieu geus kolot kieu pan tingka urus meh alus ke panen. Mun juragan. Nya kade kitu mun juragan mah nya. Mun siap juragan. Juragan rek ngulang deui ieu Mun usul. Moal lila di dieu lah panas. Mun juragan. Ya geuh cep jing. Eta mah maneh gawe deui tah sing bener urus sawahnya. Mun siap juragan. Awas mun sekali-kali deui. Mun siap. Pecat. Cep. Siap juragan. Bener gawena. Mun siap. Murang deh. Bukuina. Benar ieu kebon istilah ti dieu teh geuning. Sarejo kieu pelakan ieu mah. Si Juret kudu minum di teang ieu. Bahaya nu maduh aing tekor mah. Juret teh. Sia. Aduh. Berat-berat teuing. Kemana? Kemana sih anjing? Ampun. 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 Ieu si Juret mau buka ieu kunaon ieu? Aing bahaya. Iya nya. Andon. Aing sampurasak ya bangsa. Juragan. Naon ieu dibawa budak ieu? Iya juragan nusuk madogan we cangkong jeung sapun teh. Tenden, sadiuk. Duk teh. Naon ieu budak dibawa mana digiwing kitu atuh. Tadi juragan pas ti sawah lebak. Mangi deui si ieu keur madog jagong. Iya siwet bendot teh. Iya tah ieu juragan. Oh geuning ki bentukan ai budak. Wae kadek we sugan. Cicing heula. Ku aing mau tanya heula ieu. Aing mau. Ya. Nanti orang mana? Orang Tambong. Papadong Ngomong dulu teh. Aduh aing mah. Yo kebon teh eta teh keur meujeuhna alus tong disok di padogan atuh. Mikir teh. Awas bejang man mandog deui. Euncit ca.
Nah, iya penjaga kebun TKD. Rumahnya kapangi di Mado, urusan tah juga mah iya iki. Kita itu gituan kayak bon batur. Cacat bae sih. Guys, bae antep. Awas mulanya sekali-kali deh nya. Iya. Ih, gua aing anu lesokeun bae lah. Ini tuh. Awas. Juret. Kadenya mana tak kebon. Tinggal lian mana geus apal kitu anu Mado mah. Eta simet bendo kade. Bisa ya deh mah bawa di ka juraganya. Kipas tebenarnya. Mungkin mah jagaan nggak balik di sawah teh teang lebar soal pepelakan ke arah halus gitunya. Eta tuh nah juragan bet dilepaskeun atuh. Menang hese aing eta ngudag teh. Naon kepala tak ka urang. Wani ka urang. Tuh juragan datang nyiksa tuh urang teh. Tau ka urang bototna tuh. Nyamannya. Urang teu bae eta mah ekspor bae mun sakali deui tonyo wak dadana. Nya juragan. Nya tuh meureun ke mah abi bade fokus di kebun atuh nya. Kade tinggal lian lebar yang kepelakan ke arah halus. Nya juragan. Juragan bade ka manehna? Pan urang sekalian ningalian sawah ieu di kidu tuh sila teu diteang ke arah halus pelakan tadi pan sekalian di cecep urang teh. Nya. Kalian nyimpang ka dieu. Cecep na aya. Aya keur paling digawekeun deui. Kade kumaha kontrolan deui nya. Siap eta mah kitu bener deui. Pusat abi eta mah juragan lah. Eta mah kurang diserahkeun ka manehnya. Iya juragan. Kalau Bener mah sifat teh kuna lah. nya meureun aing teh abi meureun balik ka cecep meureun nya bili sare deui lah si eta mah. Dicang deui ka ditu. Oh nya atuh nya. Hai mah. Kadenya jagaan. Assalamualaikum. Salam. Jongjon yang bagian Bali kureun. Nulingkeun heula nu kamari Kan Angges. Aji guys, panen sawah teh. Aji, apal euy. Aing sibuk wae kasih caka ieu mah cerita kebon euy. Mana deui teh jelema nu cecep teh. Oh itu atuh. Cecep. Ya, kumaha Bisa. naon gerangan? Deu ngomong. Deu tadi dinya deu. Naon juragan? Lah jangan eta pare ira dipanena sia. Nges kamari juragan. Terus jadinya kenaon atuh? Penyacaran galang udah tadi isu kayak si juragan ageng ka dieu nyerekan. Nyerekan naon? Pedah di pinjak kan juragan. Naon euy? Pedah keresare dibejakeun. Oh. Keur ngurek dibejakeun. Oh. Yang geus we datang si juragan ageng ka dieu. Masalah gawe teh sing bener goblok. Atuh da kumaha deui? Ku aing aja bakal dibejakeun. Untuk eta gengan sakitu hungkul teu dikadek geus ya. Lamun ku aing masih geus sapa tahu. Ulah. Patakan ieu nya lamun si Jaka ye aya pagaweannya di Lebak. Ye nya urut panen teh langsung dipacul. Sia bet kan galeng atuh naonan. Pan pedah ledok itu loba tatangkalan ngarangan. Tongkolon sia tahu. Keun we heula atuh macul eta nu lila. Kamari teh teu nyokot paculna euy poho. Ngomong ka aing atuh anjing. Ai poho kumaha? Geus ayeuna mah ya urang ka Lebak. Tingali pagawan si Jaka. Jaka. Saya mah elekeun kuno anyar. Atuh da teu apal si Jaka nu mana? Engke ku aing dikenal ke Jap ayeuna mah. Ayo bawa anjing ka parang. Anjing tadinya teh bawa. Ayo.
tuh ku share tinggal di pegawai sejaka. Bener alus kieu nya juragan. Kita yang seberapa wae atuh tinggal atuh geus menang nandur. Iya. Dan si Jaka. Sia pegawai lah anjing meni loba we kendalana teh sia mah. Kunaon sia teh nadiri aya naonan. Teuy, juragan kudu dirupiah meureun. Di rupiah mun sia teh kasupan jin tomang bagong. Ngali alus kieu. Di teh loba ku si Jaka hungkul. Si oge sedih tuh seberapa petak di itu mah. Leutik tapi lila Itu becus anjing saya makan gawe teh. Bisa anjing diukur dia. Kalau si Jaka. Duk. Tungguan. Heeh. Kan? Tulah kan? Itu lah ya. Oh, mau tahu yuk ya. Udah. Udah. Aduh Gusti saupami abdi jalir mugi Gusti ngapun. Kemana si juragan teh asal lila-lila teuy ginian. Sakasal kieu euy. Cep, tah, iya si Jaka teh. Oh iya nu ngaranna Jaka teh. Iya teh pagawean ini geus alus kieu anyar sih teh. Teu siga sia. Gawe geus saberapa puluh tahun atuh sia teh di juragan teh. Ayo we butut. Pani teh. Sini tinggal di halus. Langsung kapake. Sia langsung minta syarat, minta ilmu. Main nurun ke sia. Bebelaan eta juragan agung turun ke sawah. Bener sia teh, Oh, siap. Juragan. Tok ayeuna sia ngarobrolnya. Aing ka kebon heula. Sia simet pendok. Jadi kumaha emang nakang pada melan di sawah tong teh? Intina mah salah urang sorangan kamari teh loba ting sare jeung ngurek tak kamari ge pasi Kang Jured ka sawah teh urang keur ngurek kapanggieun carekan we di papatahan langsung balik manehanana teh dibejakeun we ka si juragan ageng tak isukna teh datang isuk-isuk nyerekan tak ayeuna mah minta solusina we Kang kumaha meh pagawean lancar jeung teh dicarekan wae. Ieu nya panggilkeun ari teh abi mah salitnya ngawatosan merenya ka sai teh Kang Kang Cecep Cecepnya panginten di damel di sobat tonggo. Teh abi sapinte da urang teh sing rumaos diri. Da urang teh damel di tempat batur gitu kan aya anu ngajagaan aya nu ngamandoran kitu kieu lah nya. Intina mah urang sing tunggu sing tanggung jawab karena pada melan urang nyawios urang bade bobo bade ameng ngurak oge asal pada melan sing beres heula ya sing tanggung waler lah intinya mah kan pada insyaallah pada melan mah bakal tereh tiba bakal rapi oge gitu kan sakitu aya teh abi mah sing tanggung waler sakitu sugan we pagawean lancar jeung geus teu meunang masalah ka juragan agung mah bisa meureun menangkeun si Neng atuh. Nah emang Kang juragan agung kan putri Gaduhan putri namina teh Neng Dewi. Geulis bager tara kaluar bumi kaburuhan ge tara tuh. alhamdulillah ieu bagiannya Kang lah mudah-mudahan bagiannya kita tadi bagian hiji ti abi paling pangemut ka Kang sakinten sing manfaat mudah-mudahan we hoyong akang teh kecukupan nya kita segitu mah abi bade lajeng heula ikutnya karena ngalajukeun pada melan ya mungkin Atur nuhun Kang. siap siap ayo
Ayo kamari teh sami anu diudagku mau hideung majarkeun teh. Eta ujang rerencangan ujang nuju alit pa ujang. Oh, jan teh anu rerencangan ujang nuju alit. Mumun eta rencangan ujang teh ngan ayeuna ujang karunya ujang teh. Teu gaduhan sasaha pas ujang tos angkat ka luar negeri teh. Teu damel mi ujang. Teu. Karunya mi pami kitu mah kayak pami pendakti orang ajak di dieu mi. Kalesan kan jual taya. Jadi ujang taya rerencangan bade among ka mana-mana teh tos pisan ujang. Mun saya jang pami kitu mah ngarencangan ujang pami ka mana-mana teh teu sareng mani. Mohon mi pami kitu mah kayak pami keparangan pendak urang langsung ajak di dieu nya. Mun jang ke gampil sama ujang mah kieu jang mami teh aya rencana hoyong namihan di kebon pira kumaha ngan gaduh sakotak. Emang mami rencana bade masyarakat saha? Anu tos katelah di dieu mah juragan Suganda jang. Juragan Suganda. Mun Mohon atuh mi kumaha saena we ujang mah kumaha mami we bade masyarakat saha ge. Munjang ayeuna mah urang kabubina juragan Suganda we. Mohon mi hayu. Tek ujang nantosan di luarnya. Atas mi? Atas Ayo tuh. Sujud kayang agung sangkan hirung tali. Neng, Assalamualaikum. Capek kieu Neng, rajas teh geuning kasalah teh aduh. Heuh, deudeut teuing Abah, neng atuh bawa nyanda ke acaya. Mohon sok Neng aduh. Ya kieu abang teh. Ya, Abah. Mana Neng? Abah nah ini lanjut ke kawah teh nyatos naon wae. Mohon Neng, tadi teh abah teh panlami teh terus nyarekan si Cecep geuning di sawah. Abah dipapatahannya teh supaya gawena bener deui panini. Ayeuna mun gawena teu bener ku abah teh dipecat Neng. Nah, ayeuna mikir manehna. Eueuh teu kayak gitu Abah. Kan Cecep tetes lah nina mau ti Abah ulah dugi ka dipecat mah tuh karunya. Cariosan we ku Abah supados leres deui da mau. Oh, Neng aya dugi ka dipecat mah moal atuh ku abah ge lah. Eta mah misinan hungkul karunya. Eta mah ku abah dipapatahan hungkul Neng si Cecep malah geus bener deui nya da malna da. Aya teh di kitu mah ku abah Neng. Mal beres-beres beres sana pada melan atuh. Tah Neng nya kata abah lami ge tadi teh akan tenan ngalan kebon anu dilegog nih. Tahun dilegog kan Neng terang meureun. Tapi kadon papangi jeung si Jure Neng nya teh nyelek naon teh jelema cimet bendo gitu hama kebon cenah ngomongna mah. Teh budak padog wae jelema teh Neng. Cimet bendo cicik si Jure mah ngaranna. Simet benda teh naon Abah jami atuh napi hewan. Jalmi Neng ngan teh si Jure disebatan cimet bendo peureun kada make bendo teh budak teh. Teh hama Neng. Nu sok madogan sampeu jeung jagung abah di kebon. Deudeut teuing Abah keun da jami teh moal sapati-pati nyandak pamit aya sebabna mah. Sanes kitu Neng atuh pan abah teh meureun pepelakan teh sanes ku daun eta teh meseran gemuk ayeuna agajihan padamal teh ku acis meureun Neng. Ayeuna tos kajadian tos gede kitu aku dipadogan ku cimet bendo. Atuh tekor Neng meureun ke apa? Moal tiasa gajihan padamal deui, moal tiasa urus di sawah ari teh acisna mah. Sanes kitu Abah, kan Abah teh telah seueur pakaianna. Banyak dicanak sakitu gen manehna teu dipisan. Neng nya aya abah mah sanes kitu pan ari dipadog malah abah teresep ayeuna. Jalmi kan budak baru itu mah. Kami hoyong makan tuh nyarios Neng pan ka abah meureun abah ge ngareunah ari nyarios mah teu kudu ayeuna budak padog kebon pan teh menang bangga tuh abah teh kepelakan teh ayeuna gawekeun gaji teh. Oh mohon atuh ari kitu mah Bah kumaha saena. Nyakeun yos Neng tah mah urusan abah lah. Ari masalah kebon mah teu pangimbankeun.
Sekantenan we nya pangiapkeun sangu kanggo nganturan. Abah mereka goler heula capek. Nuhun Abah. Nah, Neng. Mulai ayeuna mah bener gawe geus di papatahan ieu ayeuna geus minta ilmu beres segala pagawean. Aja karena capek ke kebon. Itu si simut mah. Dan ditumbuhan itu ayo wae papal. Ada siapa genon di dia? Tekang terus gumina juragan Suganda. Juragan Suganda mah. Naon sih ya, ha? Tekang berdaya yogi we ieu mah. Ngomong atuh kita tadi perjogi mah. Ya patriat jero. Asa Ngadon sare juragan lagi. Juragan. non main ke luar ski atuh. Aduh, Itu aja kamu juragan. mana saha? Ting sa itu juragan. Tak jero. Ada jero wae. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sok ka jero jam. Yuk. Naon jang kamu juragan yuk. Iya juragan aku tadi teh bade ngalamar. Ngalamar naon jang? Ngalamar gawe. Tah nih juragan aku tadi teh bade ngalamar si Neng. Ai. Siapa ngalamar si Neng? Siapa boga naon ha? Tong kitu askeun deui. Iya, sudah aja. Tong kitu keberasaan juret. Geus tong itu ieu urusan juragan juret. Main-main mah anturan we jig. Cokot di dapur tuh sanguna geus disiapkeun si Neng. Ya teh juragan pamit itu. Awatnya sih. Lain jang nyoba gawe naon di kamar si Neng. Teu boga gawe bah. Mau kudu aku tuh boga gawe kamar si Neng di parab naon. Para pecinta. Lah cinta-cinta geus teu zaman na balik tinggal lah. Geus dikade ku si jure ge da. Mun Sanggul atuh. Cing balik sih belum. Boga naon di kamar si Neng. Ampun udah. Parakan cinta itu udah lawaran bener apa itu. Maya pakai. Aing mah ieu jeung teh. Neng mana sangu jeung si Jakarta? Kalau rasa ayah kaki gede dia tuh setengah dua canda. Mangga langsung nyakeun. Mangga. Mana nu ngalamar teh juragan? Kok aing ditang balik sama mau jelema ti mana eta? Pagi diharap ke culang sileung suku teh maling juragan. Lah aya tuh pajare kalamar boga gawe ku nanang para panaon si Neng. Anjing gua dia jeung aing kadek bener juragan. Aing teh langsung ditah balik si dikadek si mani bahaya tuh. Nya geus satu lagi kan gaweannya tuh. Assalamualaikum juragan. Waalaikumsalam. Gimana Kang? Ya kan ada lelap nih. Gimana di tahun Kang? Gimana Kang? Nah itu sama kamar kita jalan. Kang, kadang teh eungap. Engap. Ngali atuh itu sangu saya tetap dulu kan. Dar ke mah. Balik. Jauh.
Cecep, Kumaha kan? kadio. Naon? Besok kadio buruk. Kumaha kan? Yuk di dia. Naon kan? Kena gawenan maneh. Dan nuju meresan Jarami. Terus itu galak anu dia tuh geus beresan. Alhamdulillah terus beres saya nama. Benar sia jadi rajin kieu. Bare mun naon ku si Daka? Jadi bere ilmu naon kan cuma di papatahan nungkul juragan. Anu bener sia teh. Asli lah juragan. Bisa ngarobah si Cecep eta si Jaka. Teuing gua. Lamun siang geus rajin kieu mah mulai isuk ku aing bisa diparab deui nya. Ya tuh juragan bere-bere para betul teu tinggal ieu nepikeun kabegang kieu awal. Engke isuk ku aing diantaran deui aing geus rajin kieu mah. Tapi awas lamun sia robah deui aing mah geus moal diparab deui. Kasih modal. Kieu nya anggar gawe Ya siap juragan. halus ku aing jadi pake kieu mah. Molor atau wah naon kitu mah. Ai kitu mah halus kayak ku aing nya diparab deui sok. Ya siap juragan. Ayeuna mah urang rek ka imah juragan heula Nya sok mangga juragan. ka imah atau ke kebun. Imah kebun. Imah ka kebun heula. Aman di wae kebun teh euy. Sisi mah teh nama euy. Bae menewa. Wah, ini mah balik euy geus burit kieu. Gusti tinggalkan Gusti Ambu mah sepi asa teh hirup teh. Enak mah geus eueuh batur ngobrol si Ambu. Ayeuna si Neng kawinkeun. Nanti bingung kieu. Oke bisa inget teh menurut si Ambu teh. Ngkut beres surat. Bah, Ambu pamit. Ambu bade uih ka emak sareng bapa. Ambu tos teu tiasa kada sabar wae ngadepan abah. Adat geus kakurung ku iga. Nepi ka mana wae ge abah moal bisa ngarubah diri. Abah nu sok nyumput-nyumput segala rupa masalah di kulawarga ieu. Abah nu teu tiasa jujur ka ambu. Ambu tos teu kiat bah. Ayeuna mah budak tos ageung, tos parawan, tos tiasa ngajaga dirina. Abah kahade jaga diri, teu kenging capek teuing, sing sehatnya. Jaga si Neng, bagjakeun si Neng. Tong nepikeun ka si Neng nalangsa bah. Ayeuna mah meureun jodoh urang teh dugi ka dieu. Duriat urang kudu pegat hampura ambu bah. Atur nuhun pisan salila ambu 30 tahun di lumur ieu. Abah nu aya di gigireun ambu, abah nu nyaah jeung bela ka ambu. Atur nuhun abah. Ambu pamit. Enggak bisa abah kunaon. Naon abah? Neng, tuh nyai teh. Abah teh tiba-tiba kepikiran si Ambu nih. Kasaleungiteun teh si Ambu mah. Kan dia sekarang masih gede ya. Nya Neng, aku kitu nama. Kana tuh Abah teh meureun moal kieu wae. Ayeuna Neng bakal nikah ke mungkin mulai di bumi. Kok Abah nikah? Mingki tuh bah dan masih naik pasti kau pasti lembut sa abah.
Iya neng itu gitu nama korban kan lagi air di bumi maksudnya air sesak apa tuh makanya Nyakeun ieu sedang jadi aya gantosna. Aya apa aya nu ngawang ka bumi? iya ayo neng. Mi itu ojan. Kaparangan itu mi. Ya jika nama Ojan hayat Jang. Ya yuk. Ojan, Mami, terus di mana Jan? ada di pangkar. Ojan kamari kunaon lompatan. Kamari teh abi teh madog sampe di udan terus mau hidung. Nah Ojan tebet maling sampo atuh. Ya kamari teh lapar abi teh nu. Dede teuing hayu atuh aya nama ngiring sareng mami. Ya. Latihan heula ibu ieu. Kang Jeren. Kang Jeren. Hah? Tiga angkran lain oke wae. Sama saya neng. Sok hanjaka. Saya tamu geus kepengin sangu neng. Ih, sok geraan teh Di dalam kamar kitchen di dahar tuh. Ya tuh neng, angkat telanya. Jaka. Dua poe anjing si Jaka. Dahar eta sangunya kunaon cenah eta cara bulan teh nya. Duh yang disapatkeun eta bangsat. Aing lamun ieu dahar deui ku si Carel. Sapat anjing ka tiang kopea. Sia sangu anjing teu didahar deui. Aduh, engap juragan. Engap. Sia geus ngakan naon ti kamari atuh. Sugan sia anjing nambul hulu mundingnya. Kasih sih. Sok sia ka dieu. Mun juragan. Yuk kana kalang. Sia kunaon? Nah samu teu didahar wae. Kira sia teh gampang, deket ka dieu teh. Jauh dari teh teh kudu mentasan leuweung balong sagala ku aing dilewatan. Sia boga kahayang. Aya Naon? pieu bunten pisan kata atunya juragan teh ieu kehoyong abi teh yang hoyong di antaran anu si Neng. Astaga. Incak pisan hulu ieu mah nya. Sia teh anjing naon atuh beuki ngalujak teuing ha? Tangkurang sia. Udang goblok. Anjing, telah keburuan ge. Jadi tetap ke sawah. Tong. Apa? Pasti kita bal. Udah. Wah, bejakan si anjing kejurkan aku. Modal.
dilampahkeun ku